Raja Firaun anu bangka warahan saat etanyana biadabna luar biasa kajelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab diri nagis mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuninganan pibakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallamu biha zalim teu percaya cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur deuleuh ke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan mun teu iman ka Kangjeng Nabi siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allahu a'lamu bimuradi. Thumma ba'athna kari-kari ngutus isun agung min ba'dihim saking sausana ayat rasulil madhkuri tegese pirang-pirang utusan kang den tutur kabeh Musa ingkang yen Nabi Musa biayatina kalawan ngagawasakeun ayat ingsun agung atis ikang sanga ila fir'auna wa mala'i maring raja Fir'aun wa mala'i lan golongan Fir'aun qaumihi tegese kaum Fir'aun wazalamu maka pada zarolim ya Fir'aun wa mala'i kafaru tegese kalalupur ya Firaun wa mali biha kalawan ayat panzur maka ningali sira kaifa kana iku bohana kaakibatul mufsidin apa akibat wong kang ngarusak kabeh bil kufri kalawan kufur min ihlaki musaki dan rusak mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wallahu a'lamu bimaradi. Wa qala lan ngucap sapa Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucap lafaz ya Fir'aun hai Fir'aun ini satuhna ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetep saking pangeran alam kabeh ilaika maring sira Fir'aun fakadzabahu maka ngagorokeun ya Fir'aun ing Musa faqala maka ngucap ya Musa ana ing lafadana akikum ala la aqula ala Allahi illa al-haqq qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum farsil ma'iya bani Israil qala in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta minas shadiqin. Wallahu a'lamu bimuradi. Ana utawi ingsun hakikun iku kang nyata jadiun kang batut adaan igata saya ndak bi Allah aku la tegese kalawan enta orang ucap isun Allah ingat sa Allah ilal haq angin hak wa pikiraatin lan ing dalam qiraat suwiji ma bi tasdidil ya kalawan den tasdirakeun yani la ala hakikun alayya hakikun magau telah pada hakikun mubtadaun iku dari mubtada khobar wa khobar mubtadaan iku lapad anu mubtadaulan barang kang tetep dalam sosean
qajitukum temen teka ingsun kung sira kabeh bibayinatin kalawan ngagawa mukjizat mirabikum saking pangeran sira kabeh farsil maka ngucurakeun sira Firaun maya sumertana ingsun ila Syam maring negeri Syam Bani Israil ing Bani Israil wa kana lan anaya Fir'aun istab'adahu iku dadekaken abid atawa iku nindes ya Fir'aun ing Bani Israil gula ngucap ya Fir'aun gula ngucap sapa Fir'aun lahu kada Musa ing kunta jita ing lapad ing kunta lamun ana sira Musa jita iku tegas sira biayatin kalawan ngagawa ayat ala dawa ka ing atas ajakan sira Fati biha makan kani sira Musa biha kalawan ayat in kunta minas shadiqin lamun ana sira Musa minas shadiqin iku kang bener kabeh fiha ing dalam ayat fa alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin Wallahu a'lamu bimaradi fa'al maka nibaakeun ya Musa asahu ing tetekan Musa fa idzan maka kaget ya utawi asa subhanum mubin iku ulah kang gede mubinun kang yatahiyatun azimatun tegese ulah kang agung wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin Allah alam bimuradi wa nazalan mocot ya Musa ya dahwing tangan ya Musa akhraja tegese metuakeun ya Musa ing yan min jaibihi saking jero bajune ya Musa atawa saking jero sakuna Musa paidan maka kaget ya utai ayat bayadho iku kang putih zatu syu'ain tegese kang anduane moncorong linazirina kade wong kang ningali kabeh khilaf ma kanat alaihi minal ummah layani barang kang ana ya iya iku tetep ing atase minal ummati saking warna kulit merah atau apa sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawar kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh diteruskan Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut telurut ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa nu geus teu asing deui dibuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab ngaranna raja tersebut Raja Qobus cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan mimitinyana seorang geng-gengan sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid
lantaran anu ngelehkeun naiknya jadi geng pasar di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu am nu teu mere sikat dikeluarkeun kunyana naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten nyanalah jadi geng kabupaten dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduited geus mah pasar di kota parkir dan lain sebagainya tetap kudu kunyana nu nyekelna lamun aya nu ngalawan tampilin kunyana babaskeun paehan wih wali dibere kagagahan anu luar biasa naiknya na ke metropolitan tantangan kunyana geng-geng kota mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna saha geng induk ayo jeung aing saha geng Tanah Abang ayo jeung aing saha geng Tamrin ayo jeung aing saha geng Gajah Mada ayo jeung aing tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh das cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja kagok hirup kos kieu langsung kursana gagah jasa aja nama gagah jasa raja keur diuk dina kursi kerajaan asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna blok ka istana wow nu jaga istana cekel ku nyana tampilin bebaskeun awas ya bae awas aing baju ye maju eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tek diangkat tampilin jangan balang balangnya haju diuk ye raja jadi nyana mah raja teh ngadadak jadi pilih ku rakyat teh mah teu aya pemilihan presiden teu aya pemilihan raja geus pokona mah jeung sorangan bae nya mah sorangan geus jadi raja atuh bingung ya lemah ge geus kubur teh raja cek nu wani kanyana terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Lamun gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun lamun jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra lamun anu jadi raja na di gitu Kaisar lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 4 terus lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1, Kaisar 2, Kaisar 3 dinasti. Kisra 1, Kisra 2, Kisra 3, Kisra dinasti. Dinasti Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono dinasti. Dinasti Kesultanan Banten. Geus eueuh. Kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten. Geus disiap Banten akan bangun kembali. Geus aya rajana sultanna. Tetapi nyana teu nyahoeun sejarah emang Syekh Maulana Hasanuddin teh teu nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek gahudangkeun kesultanan silahkan tetapi ngabogaan kriteria 10 emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan bae ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya emang kumaha gitu jeuh parang sana asal boga tu bagus bae parang sana asal boga keturunan bae parang sana deul
atuh teu asal horeng ngebogaan kriteria arahna teh ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngebogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin mentak muncul dek aya kesultanan pek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar-wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teh inget kana wasiat teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna cuma aya 5 sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui ayana kuari kula nyaho ayana mun di Jakarta di saha lamun di kitu Jawa Timur di saha lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho cenah so amat aing lain so aing nyaho nu mantak ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno deulekeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno anak tinggal anak emang Megawati teh nyahoan wasiat nyahoan ngan geus mengabaikan aya di nyana kitabna hiji di keturunannya aya di keturunan Bung Hatta aya di keturunan kitu Batak hiji aya aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing aya sejarah atuh rumantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh melenceng tina wasiat deulekeun jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal deulekeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia lain lalaga kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia kuari geus jadi percontohan dunia Inggris geus bertanya geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik tapi dalam hatina bertanya-tanya geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia deuk sabaraha kali diributkeun diadukeun organisasi geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia ye perang sana aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantap di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan muncul siapa sih kakek-kakek itu ya sebetulnya siapa sih kadang-kadang nyana ka dieu gitu kan cenah dek bisa aya aki-aki di dieu jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur boro-boro muriang darah tinggi kencing manis sales mak can nyorang harata Allah nyin jelema kos kitu Allah wah raja sales benyana mah kanu sales mah teh gergeteun sebab aing mah can nyorang sales batuk can nyorang batuk urang mah pan ieu kuari serak can can cager-cager pan ieu kuari serak nyana mah Firaun teh serak-serak batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama kieu bae hese cekeun kieu bae wer atuh cekeun eta Firaun teh nyorang gering nya mah masyaallah walam yara makruhan qattu can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nu ngaran pusing nu ngaran muriang nu ngaran beban can urang sama sakali masyaallah masyaallah masyaallah
walau kana sallallahu fitil kalmar yaum ahimalaila wajad lebda'arubya andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun, mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Tah ieu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saeutik. Ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahirna mah Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil, maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Namun dipikir gue blon eta, Firaun blon. Pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana na dipinuhan ku dukun-dukun maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekeliling na dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah. Di lingkungan jelema nu teu nyahoan ka Allah diais ku para dukun, diawis ku para ponggawa, diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasaan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb. Eta kakawasaan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah. Di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan. Siago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa. Pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto. Allah. Masya Allah kan. Kebenaran hari teteh di Mesir berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania.
dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil berarti diroroku Raja Firaun geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan tidinya Kangjeng Nabi Musa teh keistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru nomor kedua boga kaulinan tanpa guru urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet ieu ge aya guruna di Bandung lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu penca kalong naon kalong hiber di mana ieu di guru di Bandung keneh Pak maksudnya kalong hiber kumaha lamun digesentak gegeran lompat lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber aya deui Bogor Cimande aya jelema belajar Cimande aya guruan berarti mentak ulah coba-coba sia aing ulah coba-coba emang naon aing kebal di Bogor kebal naon dagang salak aing di Bogor atuh teh hebat tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Qur'anul Karim tandinganana ahli syair ahli nembang ahli nyanyi wah urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah wahara jasa orang Arab lamun keur berpuisi mantap inna minasyiri la sihra inna minal kalam la sihra eta bahasa Kangjeng Nabi sihir kalam bahasa akan menyihir manusia sihir akan menyihir manusia sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena ya Allah jelema aya nu kabungbulengan ku lagu Oma Irama baheula meme Oma Irama aya nu hebat teh Mas Habi aya deui baheula Mus Mulyadi ade baheula teh Mansur S malodar teh encan teh si jelema eta kan jago-jago sihir teh kebelah dieuna aya Elpi Sukayasi kebelah dieuna aya Rita kebelah dieuna aya Epi Tamala kebelah dieuna aya saha coba aing teh nyaho sia nu nyaho tuh inul cek nya tuh emang geus kolot-kolot geblon teh mah jelema pesir orang terlena kan beuh lamun urang ngadengekeun syair na ieu mah syair Oma Irama jago jasa lain lalagan diakui di Indonesia dunia mengakui India mengakui terhadap syair Oma Irama Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama diakuilah kehebatan syair Oma Irama ketika begadang emang di Amerika teu mere hadiah ke Oma Irama mere hadiah ketika lagu begadang Masya Allah Amerika mere hadiah ke Amerika hebat Eka Oma Irama hebat jasa begadang jangan begadang itu hebat ieu keur cari itu syair kebelah dieuna wahara mantapnya siap jadi bintang film siap berperan dan lain sebagainya itu geus aya pujian nih sekelilingna terutama India memuji terhadap syair-syairna maksudnya terhadap syair-syairna walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika oleh India sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub ke rock ta'asub ke country ta'asub lain banyak kos gitu teh jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui itu siapa pentingnya nyahona tutiti bae kaji teh ilmiahna ulah sekedar nyahona ilmiah aya kemunduran mantap tidinya lah nyana belajar melodi tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi, lain lalagaan. Ketika melodi Roma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur, weh, ini menyerupai The Purple. Ih sakadar dongeng sih masih seriana heran aing mah.
aing mah keur dongeng kumaha irama. Ini menyerupai musik The Farfeli. Waduh. Wah, luar biasa. Nah, kabladiana diakui dunia. Kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbabburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu cerita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa puisina sangat puitis. Bahasana sangat rapih terurai sehingga di Mekah aya pasar ukadho. Jangan naon eta musabaqah tentang syair, tentang bahasa-bahasa. Datang ka kuari bahasa orang Indonesia. Bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa. Jago bahasa. Engke urang cerita Kangjeng Nabi engke. Nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyon teh. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah Kangjeng Nabi Musa digagahkeun. Lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna. Dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf sebab di Palestina di Israel di Syria di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter aya di manehana nabi aya di manehana rasul aya di manehana kaya raya aya di manehana barahan deui beuh lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep aya pelit berepet dur-dur pet. Aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah. Non bereun anak. Tah, mantap bola mata. Ingat bae. Ingat keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng saeutik bae. Aya jelema ya. Pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Baghdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentat teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu maka caritakeun manehana teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya kaluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak. Ewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit ya sate pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib. Nya ge geus gideg bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan lapu aing dahar ge dahar isuk sore henteu pabajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kitu deui bisa dikae wallahu alam sakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanna cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja
ceknya ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe. Tanya ka nyana. Siang ngambe tante? Ngambe. Ngeunah teu waktu ngambe? Ngeunah ceknya. Maksudna ngeunah seungit. Heeh. Kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate, bener denda 100 dinar. Wabeh jelema rame gara-gara ngambe, ieu kudu mayar 100 dinar. Ku pelit-pelit dasa. Jelema aya kiai geus ceramah bae, ulah lewat imah dinya. Besi ngambe cek nyana, ieu ditangkep. Didenda ka jeung liwat ka dinya ka imahna liwat tah. Lamun liwat ka imah nyana, haju nincek imah nyana denda. Neuleuh pager didenda. Neuleuh pager, sia neuleuh pager aing. Bagus kan denda. Parah tuh jelema pelit ya satan. Jadi lamun kadinya teu menang deuleu kudu kieu bae tah. Ama, satpam mangani. Lamun teu kieu satpam tangkap denda. Ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum. Ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama, cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap, kecuali kudu dipenjara, kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar. Siapa boga 100 dinar? Henteu. Ieu mah pasang badan cek. Pamajikanna ceurik. Minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa. Kiai eleh kabeh ku jaksa, kiai eleh. Jaksana jago jasa. Karena nyana menikmati cek jaksa, karena nyana irungna menikmati ambe sate, berarti maling ambe. Denda 100 dinar. Kalau tidak bayar penjara. Wow, kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas. Pamajikanna jeung anakna kiai kula tugas. Kunaon? Salaki dek di penjara kasus naon cek Abu Nawas, kasus ngambe sate. Seri Abu Nawas deh. Nah ini makanan gua cek ya. Kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas. Aing kasus-kasus biasa mah teresep cek kena. Ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas. Di mana ku ari? Di sidang jangan angges-angges. Kiai-kiai kumaha? Kiai eleh kabeh ku jaksa. Nah sia mantap cek Abu Nawas. Iya tandingan aing cek dia. Ya guys tenang. Datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas make sorban itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat, tidak boleh melihat saya, sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda. Jaksa geus tunggul bae kieu. Jago Abu Nawas. Nusugihna aya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana. Abu Nawas dilawan eta. Tetapi bukan itu cek Abu Nawas. Urusan memandang kula guys, kula mah barahan masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ieu. Sadaekna geus kumaha geus? Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing cek. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggah. Jaksa siunun ke Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas emang mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharisma nyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak letik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah kembali ke kasus. Begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi.
cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamet lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun meni mati bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya ya nu bersangkutan, boga sia 100 dinar. Tentu mama ya kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar. Hitung jaksa dihitung jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar ada kan dia kan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana, selesai permasalahan. Eta jaksa gideug bener. Atuh bula awas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus. Tidak, udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes bagus. Tinggal nu sugih bae bener oge sakenanya. Nyana ngambean aing ngadenge geus beres. Ingat dongeng Firaun terjadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria Syam ti Turki Yaman Yordania termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir, kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak. 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II. Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana. Endek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat. Bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa.
boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru. Woi, jagona luar biasa. Terbukti, buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika orang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli orang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Fir'aun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka raja Fir'aun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israel. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Tuan, enon. Kula sekedar lapor cakina. Kumaha? Kami orang Bani Israel dikucilkeun. Ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang. Haju ka ditu tita sujud sementara teh kulakan iman ka Allah cak. Ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana? Tuh cenah jelema nu ieu. Tangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Kada sia. Sia ngahina ka ieu. Lain ngahina nyana kan orang Bani Israel lain penduduk Mesir. Kada sia, tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguling pae. Ce, sakan jeung aya naonan dieu peureup. Bisa pae sakali doang nyahokeun nyahoan teh gagahna Kangjeng Nabi Musa. Beuh, urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hamim ain sin qaf hamim ain geus ngabudah-budah. Oh, aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing. Mun dibaca ayat eta pentingna sakitu kadeu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu. Aya batu gede dirinya teunden di luhur, lamun urang geus beres ngawirid eta batu ditinju ku urang. Jai, lamun henteu ajur can jadi berarti. Al-Qur'an lain lalagaan. Urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ka mama samping atuh. Lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet. Masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri. Batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitu. Asal lina kudu ditendetkeun. Lamun teu ditendetkeun moal majur. Tujukan fok sarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya. Pendi mana Pendi? Ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha. Nu mentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan. Aya catatanana boga kula mah. Emang catatan sangat aya dicatat di dinya. Bung Karno saat eta di mana dengan siapa? Saat eta di mana dengan siapa? Aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara. Aya catatanana. Mayoritas jeung kiai. Lamun nyana henteu dinasehatan ku kiai, sarua Bung Karno emang kumaha? Tapi dinasehatan ke maju terus, pantang mundur. Gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit. Eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nya. Wahai bangsa Indonesia, kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit. Eta teh nang ti kiai aya catatanana. Beuh, masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajotos sakali doang. Dek. Lepek. Geus Kangjeng Nabi ditinggalkeun geus tinggal. Diriung-riunglah hali penduduk didinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun.
Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan Tuan. Ayo paeh kunaon ditinju ku anak Tuan. Anak Musa. Weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh. Ulah be ninju aingnya. Teangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun. Aing gelut jeung anak. Ieu mah dongeng di tengah ya. Bukan dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Gelut jeung aing. Kanjeng Nabi Musa tendek menghadap, tetapi kecek Gusti Allah, Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir kamadian. Berangkat. Munajat Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabb. Ai abdi kudu indit mah abdi. Padahal abdi teu hayang indit ti Mesir. Sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun Raja Firaun. Can wayah cek Gusti Allah. Indit. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian. Mesir, Yordan. Mesir, Palestina, Bani Israel. Deket. Nu mentak kula kamari dahar di Aqaba, pantai Aqaba. Ningali ti Aqaba ka ditu Yordan, ka dieu Mesir, ka dieu Palestina, Israel. Lampuna 3 negara ka deuleu kabeh. Numantak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara kadeuleu kabeh. Mesir katingali, Yordan katingali, Palestina katingali, Israel katingali. Wow, kula kieu beneuleu di dinya malam Jumat eta di Aqaba teh. Masyaallah, neuleu ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa. Beureun baheula dimprekeun so teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir di Aqaba di ditu. Ya Allah ya Rabbi, ieu keur carita indah jasa. Inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian ti Mesir ka Madian berarti ka Yordan nya deket. Atuh deket ge negara jeung negara. Berangkat Kanjeng Nabi Musa teh diamankeun ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap. Ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa. Sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana. Pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana. Ku ari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masyaallah. Ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik. Zaman kagagahan Kanjeng Nabi Musa. Gagah Kanjeng Nabi Musa. Jelemana ganteng, irungna mancung, buukna rada semu ikal, kemudian kulitna kemerah-merahan. Kanjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kanjeng Nabi Musa. Selantaran ilmu aya di nyana, harisma aya di nyana, gagah aya di nyana. Jelema kabeh lamun dilirik ku nyana, tungkul ku Kanjeng Nabi Musa. Babarang urang kapanggih jeung Musa pasar Kemis henteu. Musa eta malah. Nah, ieu Kanjeng Nabi Musa. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ke Yordan, ke Madian. Masya Allah, menyeritakan Yordan eta Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian. Eta teh nu bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah, hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawa nanaon. Ulah aya anu dipake ka deudeuh jeung kanya anu aya di istana. Keluar Kanjeng Nabi Musa saat eta di istana, baju segala rupa-rupapan di istana. Berangkat kuari keneh saya aya berberangkat. Cak Firaun tangan Musa, pokona hirup-hirup bawa ka dia tarung jeung aing. Allah Maha Kawasa ti leuleutikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kanjeng Nabi Musa. Numantak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluina kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul tadi diceritakeun. Hiji Kanjeng Nabi Nuh, 2 Kanjeng Nabi Hud, 3 Kanjeng Nabi Saleh, 4 Kanjeng Nabi Lut, 5 Kanjeng Nabi Syuaib. Kawarah umat teu naruti siksa.
sabada rasul-rasul eta teh kaulah ngutus Musa ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong bi ayatina mawa ayat 9 ayat mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke pokoknya minggu-minggu iya ulah ngabesan rugi bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa hiji asa pungkat dua leungeun anu naon kitu ngaranna mencang nomor katiluna sidudal mujaddabah nomor kaopat dam nomor kalimat tufan nomor kagenep jarod nomor katujuh kumal nomor kadelapan tipta bangkong nomor kesembilan tamsu ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna coba umatna percaya henteu bari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa percaya apa henteu si umatna masyaallah Kangjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i ka raja Firaun anu bangka warahan saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa sallallahu biha zalim teu percaya cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur deuleuh ke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan mun teu iman ka Kangjeng Nabi siksa nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar tinggal nungguan digilak-gilak wae ku Gusti Allah atau dibanjiran sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya di nyana ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi bae bahkan korupsi mararabok sebab ku gubernurna dilegalkeun mabok dilegalkeun judi dilegalkeun zina dilegalkeun tinggal tunggu bae siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau-mau ka dicandung sih tuh sia mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh gitu atuh derdek atuh hayang mah kumang ke bae tsunami ke atawa aya aki-aki nini nu masih keneh hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing maleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego Kampung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kamari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kumaha rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti makunyana dieueuh-eueuhkeun anu tata dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka kampung Melayu teh apa saparanti langganan siak wari eueuh pan anu di itu di kehakiman masuk na jajar dinya si beti teh beuh aya ngomong leuleus aya lumpat kenceng eta
aman diawekeun ku WH marada deres urang jasieun ai liwat kadinya kunyana diawekeun urang bertanya-tanya kamarana sih si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman rada der sakaban diberantas kemudian di kampung Melayu aya jelema nanggap orkes kemudian keterlaluan instruksi WH tangkap sakitu geus lumayan daripada kuari mana tuh kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di kampung Melayu kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan PH turun tangkap sakitu geus alhamdulillah di akhir zaman mah kuari mana coba bukti menuju jalan barang Agus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madia nundutan urang ieu di mana ye oh di kota Tangerang we enak amat jalan dua jalannya rapi dong iya siapa pemimpinnya WH oh iya oh bagus sakitu geus lumayan ajunya nama de siap nang tangan di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok lapor kepada saya kan nyaun kabehan ndek digogoreng los tapi kenyataanana jalan bagus ieu mah kenyataanana kumaha ieu mah ieu di urang kumaha bagus ulah nyarita di urang sok kajung ngembet entah ieu kan nah ieu kan siksaan ya lamun geus teu peduli terhadap munkarat teu peduli terhadap permaksiatan teu peduli terhadap perjudian teu peduli terhadap pemabokan diamankeun nu kos karari itu kemudian maling korupsi atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising ki hajung ngodeng deui Allahu alam sial tak aki-aki bukan dari tahajud ngus nyekelan je bae kudu aya ge jasa cek jana hampir teu datang bener teu ngisang balik deui kerek deui tepang blon-blon aki-aki eta urang mana Cikupa nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho kuari aya di dieu fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin mendak urang bayu ngadoa keur mah kaayana kieu pemerintah teu pernah memicu tentang takwa tentang tobat kajen geus janda terlena di urusan kos karitu kazaliman urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang ku iman urang berontakeun iman urang deketkeun diri urang ka Gusti Allah wayahna coba urang wudu nu rapi salat nu rapi ngadoa ka Gusti Allah jaget disiksa mapan KBH ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan keneh asal ikhlas dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin dengan kekufuran dirusak Kanjeng Nabi Musa tadi instruksikeun ku Gusti Allah Musa singkat ieu mah dongengna sebab ieu nyaritakeun kaum padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeus dan di Madian dipanggil ku Gusti Allah kita ka Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara Yordan aya Mesir aya Palestina aya Bani Israel aya ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kanjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke panderi Ige sarua bae dipanggil Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai Kanjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah jadi Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasulna di Gunung Sinai kamari kula liwat ka Gunung Sinai masyaallah karim ieulah pengangkatan Kanjeng Nabi Musa di gunung ieu sakumaha pengangkatan Kanjeng Nabi urang diangkat jadi rasulna
Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah ketika orang ke Mekah kula naik ka luhur meranda patete ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Cek Kangjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelap naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang ku ari ge asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur. Kumaha naik? Panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Pamajikan kula ngora kene, diajak ku kula naik. Naik nyana teh bagah jasa. Nyana mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam. Jadi jauh di luar ya karim panas mawa es ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok lain lalagan panas tapi iraha deui cak kula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah mantap kuari nyaritakeun Jabal Nur blak nyaritakeun Jabal Sur blak ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke rasulanana di Gunung Sinai lewat kemari kadinya ya Allah ya Rabb nah iyalah sanggeus Kangjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing horeng Kangjeng Nabi Musa dibahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil ieu mah dakwah unggal peuting malah mah lain sapanggung sapeuting negaya 3 panggung datang ke kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa dibere ilmu teh titah dakwah bersihan teh memeh batur teh urang heula nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah Kangjeng Nabi Musa khususna umumna para rasul dibere mukjizat lain tita cicing dakwah ulama diberi ilmu amil aya di nyana jurmiyah aya di nyana sorof aya di nyana nahwa dan lain sebagainya fikih tauhid aya di lain titah cicing titah dakwah teu kudu diondang dakwah teh kudu nama urang lewat ka pasar Kemis aya jelema teu make jilbab urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa para mbak-mbak saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung datanglah ke tempat saya. Saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya siap Pak Kiai Pudoli saya ke sana. Dakwah teh ka situ. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola pasang deui ku urang tok saudara-saudara sekalian. Ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat. Cek nu main bola edan tanahnya. Iya mah teu diondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka aing bangun ke belakang can. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah nun Gusti
madeh geus dibere mukjizat ku kaula seakan-akan sumuhun sabaraha mukjizat teh salapan Gusti nu aya di leungeun maneh teh naon tungked Gusti di mana eta tungked di mito habdi Kanjeng Nabi Syuaib mito anjeun di mana di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kanjeng Nabi Ibrahim di mana di Kanjeng Nabi Adam alaihissalam Kanjeng Nabi Adam di mana di surga Gusti ai surga nusa nu Gusti berarti eta mah lain lalagaan tungked bawa ti surga tah mah beuh kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungked eta bisa hiber aki-aki na ke tungked geus jeung bisa gagah deui artinya ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae wah cak aki-aki teangan poing tungked eta ulah hese-hese aya tongkat Madura nah Musa Wari mah maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biadab wa qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu a'lam bisawab.